cenah di akhir zaman aya dua golongan singkah hade. Hiji anti sahabat yaitu Syiah Rafidhah. Kedua anti zuriat Nabi, anti ahlil bait. Siapa mereka? Wahabi. Matak saur Mama Bakri dina tukilanana jelas. La tujalisuhum, lamun aya nu mempermasalahkeun nasab anti zuriat, anti Habib, la tujalisuhum, ulah diuk jeung si eta, ulah ngabatur jeung si eta, bahaya sabab urang di akhirat bakal disabodokeun ku Kangjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mulia guru kita bersama Abuya Kiai Haji Qurtubi Jailani, semoga beliau selalu sehat dan panjang umur. Para habaib yang sama kita muliakan, Habiban al-Mahbub Al-Habib Hanif Al-Autos, semoga para habaib selaku zuriat Rasul selalu ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para mubaligh, Kiai Haji Ucu dan seluruh yang hadir malam ini, santriawan, santriawati, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, Haji Budoli rek naros, Umar Gitos wengi, lanjut apa ulah ieu? Teruskeun nya. Lalaunan bae, urang memudah-mudahan urang diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diaku murid ku Abuya Qurtubi, amin. Sayyidina Ali pernah mengatakan aya dua nu dikhawatirkeun. Pertama, alimun mutahatikun, jelema alim cendikiawan tapi ngarusak. Enggak bahaya tah. Jahilun mutanasikun, nu kadua nu bahaya, orang bodoh ibadah tanpa ilmu, ieu bahaya. Hiji alim ongkoh, ngarti ongkoh, boga ilmu ongkoh, tapi ngarusak, sukut ketika ada munkar, diam ketika ada batil, kusabab geus katalian talina rantena besi dicolokeun ka liang irungna, geus teu bisa ngomong cau, suarana au, ngarusak. Ya Allah, maka bukan orang-orang bodoh yang pernah merencanakan pembunuhan kepada para sahabat Nabi, bahkan Abdurrahman bin Muljam hafal Quran membunuh Sayyidina Ali. Sampai ke ayeuna jelema-jelema pinter nu katalian anu boga kepentingan ngarusak. Ya Allah, aya dua golongan yang harus diwaspadai. Seperti apa yang disampaikan oleh Mama Bakri Pleret, Mama Sempur. Cenah di akhir zaman aya dua golongan singkah hade. Hiji anti sahabat yaitu Syiah Rafidhah. Kedua anti zuriat Nabi, anti ahlil bait. Siapa mereka? Wahabi. Matak saur Mama Bakri dina tukilanana jelas. La tujalisuhum, lamun aya nu mempermasalahkeun nasab anti zuriat, anti Habib, la tujalisuhum, ulah diuk jeung si eta, ulah ngabatur jeung si eta, bahaya sabab urang di akhirat bakal disabodokeun ku Kangjeng Nabi. Na'udzubillahi min. Awas singade manehna ingkar nasab, tapi manehna kuari merasa boga nasab dengan marga tertentu, yaitu al-kaburi, saudara-saudara. Ya Allah, bahaya. Penyakit suhroh,
ieu teh penyakit hate hayang viral hayang tenar hayang boga panggung tetapi caranya salah. Tidak mudah meminum air telaga Kautsar Rasul. Ketika kita menyakiti cucunya, kakeknya tentu akan marah. Malah cenah ge cak aki-aki aing mah karunyaan keneh ka incu. Boga roti jeung incu, boga sangu goreng jeung incu, boga duit jeung jajal incuna nyerikeun hatena pasti akina marah. Dekumaha menang tiket menang syafaat lamun nyenderi ahlil bait baginda Nabi besar Muhammad sing hade ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah orang masih tetap dalam frekuensi mahabbah kepada Rasul dan tidak sempurna cinta kepada Rasul lamun teu cinta ke anak incuna. Betul? Ieu kula mah ngomong betulna teu kos Habib Hanif. Nya, eta Habib ku gagah masyaallah. Nya Ki Ucu nya. Bu, Ki Ucu ge gagah. Tapi di imah mah eleh ku pamajikan saudara-saudara. Oh, aya di dieu pamajikan. Nu matak di bawah ge itu sudah menjadikan sebuah ultimatum yang luar biasa. Saat ini kita mengakui sama Ki Ucu sama. Kalau suami jenderal bintang 2, istri mesti bintang 3, saudara-saudara. Jadi eleh bae. Nya Ki Ucunya. Jenggot doang Ki Ucu. Bahaya. Bahaya. Bahaya tak? Sing hade. Yang kedua, lamun aya anu ngucik-ngucik atawa anu anti dzurriyyat cak Mama Bakri ya peleret lain peleret itu lain peleret si gundul lain itu mah kudu dihamplas budak heuluna teh. Jadi supaya teu saliru ulah tasabuhnya antara peleret Purwakarta jeung peleret joget si itu. Jadi ari peleret ieu mah peleret, ari situ mah diakas ke urangna, red player jadina gitu. La tujalisuhum wa la taqulu ma'ahum. Kalau ada orang seperti ini, ulah diuk jeung si eta, ulah ngarombong jeung si eta, ulah dahar jeung si eta, kawalat. Cek budak gunung itu mah katullah cenah kena. Kawalan. Maka kita ikut ulama salafun saleh, innal khaira kullahu fil ittiba' min salafin wa inna syarra kullahu fil ibtida' min khalafin. Dek hebat ta jelema, hasil tesis ta ngomongna, hasil penelitian nah ngomongna, ketika mereka orang-orang yang meragukan Ba'alawi, mereka punya kebencian kepada Ba'alawi. Wahai orang-orang yang benci kepada zuriat Nabi, andaikan anda punya 1000 kebencian, maka kami punya 1.000.000 kecintaan kepada habaib. Takbir. Mulai rada ngangkat di hati. Tenang. Mang santri, para jomblo sabar. Bisantri jomblowati tenang. Allah telah mempersiapkan pasangan yang terbaik. Iya kan, amin hayang karawin kabeh. Kajeun. Ulah-ulah Habib Hanif, ulah-ulah Buya. Ya si Haji Pudoli ngomong kieu, waduh netizen anu pro itu geus macem-macem. Kajeun. Nyamangnya. Iyalah. Teuing baturna jeung Wahabi. Ayo Wahabi mah kan kitu. Manehna mah ka Allah teu wauheun. Apan Allah teh qaddasa an kaifiyatin wa an jauhariyatin wa an ainiyatin. Sehingga ketika Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa cak Wahabi teh mah pangeran teh bungkeleuk diuk di luhur aras sagede kumaha bangku Nabi.
matak ulah nanya kumaha Allah ayeuna keur naon Allah komo pertanyaan kumaha Allah damang ieu edan ieu baturna Ade Armando ieu jeung Abu Janda ieu jeung janda pirang ieu bahaya. Allah maulah ditanya di mana, belah mana, aya di mana, pan Allah nunyian mana. Pugu Allah nunyian mana, ulah ditanya aya di mana. Jamana ge kabeh boga Gusti. Langit nang Allah, bumi nang Allah, urang boga imah, dek di kamar handap tah, dek di kamar luhur tah, dek di kamar tengah tah, atuh imah-imah urang, kumaha urang bae. Matak mereka mengatakan bahwa Allah duduk di atas, tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah kekeh bahwa di situ bukan makna yang mereka klaim, tapi ala bimakna istilah. Allah itu ngungguli kana aras. Maka ikut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ketika saat ayeuna ditanya, "Kamana ieu masantrenkeun anak?" Kudu kamana ieu awak ngaji, kudu kamana ieu nyiar guru. Dulu ada istilah cak guru-guru urang teh kieu ya lamun ngaji hayang bener ngajina akidahna ahlu sunnah wal jamaah siaran pasantren anu kieu ya ngajina utawi kobongna tihang awi barokah Syekh Nawawi akidahna Imam Asy'ari mazhabna mazhab Syafi'i. Boleh kan? Boleh kan? Masya Allah. Mamang-mamang untuk mendapatkan seseorang teu kudu ngawirid nanaon eta memang dibaca mah. Eta lamun dibaca 4444 teudeun cai panas yakin ti isna cai bakana. Iya mah orang mah no anu tanda lain ngaji mah keur ngobrol we ya. Ngajina utawi kobongna tihang awi barokah Syekh Nawawi akidahna Imam Asy'ari mazhabna mazhab Syafi'i. Coba-coba bisa tuh Mang? Bisa tuh Bi? Ya kompak-kompak ngajina kobongna barokah akidahna Imam mazhabna mazhab wah nek nurutan Habib Hanif lah sampai gagah lah kieu-kieu leungeun mangi-mangi yo mudah-mudahan Habib Hanif panjang umur Habibana imam besar panjang umur dan ada salam untuk Abuya dan keluarga Putuhiyat dari Abuya Entoh di Cilongok. Insyaallah Cilongok selalu dalam barisan kita hadirin rahimakumullah. Ayo ngaji na nu bedas neng nu bedas neng aku ingin mendengarkan suara kamu. Ayo ngaji na kobongna barokah akidahna mazhabna iya kara pesantren ngajina utawi mubtada jeung khobarna jelas fiil jeung maf'ulna jelas kobongna tihang awi ai mampuna tihang awi mah tihang awi bae ulah maksakeun akhirna adag gaditu nulis ieu nulis itu ulah proposal nyobanya abah nyaho atuh sedengkeun eta proposal teh pan hasil tina pajak miras pajak hotel kuari pajak micet dagang apem judi online pinjaman online apakah tidak bisa Kominfo menutup? Bisa. Kunaon pemerintah ngajedog bae teu daek nutup cenah aya pemasukan jang negara mun negara dibangun ku duit eta atuh ambruk moal berkah
Wanita-wanita nakal menjual diri demi sesuap nasi mencari laki-laki hidung. Untuk belang kabeh sih. Ayeuna mah tenangtung di jalan deui henteu. Pasang wajah di aplikasi micet bisa di-download di Play Store. Hafal dong. Masa aku nggak hafal? Aku nggak mau ketinggalan sama kamu lah. Eta si micet aplikasi wanita nakal jual diri. Tinggal pilih wajahnya yang mana, bah. Tinggal pilih, bah. Bade abah. Nauzubillah min. Dipilih nu mana ya, nu mana. Jadi ketemuan di bujal aigok tatangga. Ieu nu kos kieu. Masya Allah. Tuh, matak tihang awi bela daripada bagus menang eta laju duitna duit nu kitu piraku majlis neuk nyiarkeun agama Allah dikocoran duitna ngajual apem. Naudzubillah min. Barokah Syekh Nawawi. Atuh Syekh Nawawi teh teu pantes nyaritakeunna Nabi Suul Adab. Nu jelas urang teh kabarokahan ku Syekh Nawawi. Di akhirat mudah-mudahan urang ku Allah dijikeun di aku murid ku Syekh Nawawi. Laju akidahna Imam Asy'ari, sosok yang selalu disondingkan dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di mana Abu Mansur Al-Maturidi makamna? Di Uzbekistan. Allahu Akbar. Ki Ucu 2 bulan nuka tukang kula ku Allah dibere kesempatan ziarah ka makam Imam Abu Mansur Al-Maturidi Uzbekistan. Ogah pulang, bah. Garulis. Jadi lamun aya awe Uzbekistan 10 jadi 20. Sebab kalangkang nage geulis. Di urang maya Allah ulah-ulah kalangkangna asli nage subhanallah. Siapa Abu Mansur Al-Maturidi? Beliau adalah cucu daripada sahabat Rasul Abu Ayyub Al-Ansar, yang ketika Rasulullah hijrah datang ke Madinah disambut tala'al badru nu bedas min thani wajabas mada'a lillahi da'. Ya Allah, datang ka ayeuna ngeunaheun keneh betok tolaal. Masya Allah, muringkak bulu sing hade ge anu ngaganti deui. Eta teh alimun mutahatikun, urang menikmat sabab Yaman itu negeri berkah disebut oleh Rasul imannya kokoh. Tarim itu negerinya para wali. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syai nek diganti ya Jawa, ya Jawa. Aya bae si eta nya. Coba lamun urang bujal, ya bujal, ya bujal. Macem-macem tama budak. Hayang tenar teh ka mana-mana. Ya Tarim. Tolaal. Dibaca ku sahabat ketika menyambut muhajirin. Maka Abu Ayyub Al-Ansar dag-dag-deg-deg nyuguhan Rasulullah 10 dinten Rasul dan para sahabat singgah bermalam nginep di rompokna Abu Ayyub Al-Ansar. Nah, ti Abu Ayyub Al-Ansar terus turun sampai ke anak cucuna Abu Mansur Al-Maturidi. Di mana makam Abu Ayyub Al-Ansar? Di Turki.
Imam Abu Hasan al-Ash'ari adalah cucu daripada sahabat Rasul Abi Musa al-Ash'ari. Ketika Abu Musa al-Ash'ari membaca sebuah ayat, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna, maka nanti Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah dan kaum itu mencintai Allah. Maka Rasulullah menepuk punggung Abi Musa al-Ash'ari. Rasulullah menepuk punggung Abi Musa al-Ash'ari. Apa kata Rasulullah? Hum qaumu hadza, kaum eta teh kaum anak turunan jelma ieu. Sampailah kepada Abu Hasan al-Ash'ari. Ya Allah, asal nama murid Imam Jubai, tokoh Mu'tazilah. Karena eta Imam Jubai teh selain guruna bapak terekna, tapi beliau adalah sosok yang kemudian keluar daripada paham Mu'tazilah, lalu penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu dua tokoh inilah yang menjadi rujukan kita, yang menjadi manhaj kita dalam berakidah. Lalu kita mengenal Imam Sanusi yang memperinci sifat wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz di Allah. Mudah-mudahan orang sadayana mampu memegang teguh akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di dalam salah satunya adalah kita cinta kepada para ulama, cinta kepada para aulia, dan cinta kepada para habaib selaku dzurriyyat baginda kita Nabi besar Muhammad.